kumaha budak tak heran aing mah buka hidangna. Neng. Neng. Hayu urang ngore belum perlu sase. Ah, nangep. Ai si koplok nyebutkeun sangeuk. Hayu buru. Pipir tinggal di garing patanek bulan puasa geura. Cia atuh pirang bara boga lauk, boga daging. Bersih-bersih pipir weh. Ulah sampai ka garung kos rasa urema geura. Itu. Mana eta? Guys, sakeun. Nang mak bi baban saware geura ikan beres engke. Mun kudu anu mah lila da moal. Kamu naik kiceun ai teh. Malila kudu anu mah. Nya. Heeh, tuh geus nang ku aing bieu. Da banta ieu teh kadukan tah. Kembali tah. Itu garung geura. Aing teh baru teh petaan beda gurun tuh geura yeuh. Hai buru kadukan. Itu masih jauh kalau itu kalahangan kemana we? Itu di garung kieu. Gak nyaman lah minum heula. Tah, ieu ayo. Tah. Wasak dijaregan tah. Gunakeun. Kadukan ulang saurkeun ka sinai bisi namak. Ke balik mati ngadatna geura. Wasak nyieun ti omongan wae geura. Diamakeun dulur. Ngopi damun aya mah cocokna tos babad kieu teh. Mun aya mah sepina. Geuleuh aing mah kieu. Jelma balangsak. Awak capek berangkakan kurang. Tuk batur kudu daek lampah cenah yang sebeuh beuteung mah. Kurang kumaha aing. Sak suk. Suku dijeun hulu dijeun suku. Mak, we kakurangan. geus. Oh, beres nya. Beres. Rate mah. Lah sok loba gaya teh atuh geumeus. Nyebutkeun aya rate we nya. Mana ieu si kadukan mah leuh aing hanta di belah dieu meureun. Urang sapukeun nya sekalian. Gimana sapuna ge? Jadi beres bersih kabeh bersih. Moal tarang deui meureun.